Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu simkuring bade ngabagikeun cara ngadamel leueuteun kanggo flu sareng batuk atanapi salesma sareng gohgoy upami dina basa Sunda mah. Zaman kiwari ku ayana pandemi, sagala rupi hal anu patalina sareng ciri-ciri pandemi ngabalukarkeun urang kasienan ya, kasienan kakeunaan ku gejala COVID. Sieun positif, sieun katarajang eta kasakit sareng sagala rupi kasieun sanesna nu justru tiasa nurunkeun imun urang. Perkawis batuk sareng flu teu acan kantenan. Yen eta teh cirieun urang katarajang ku COVID-19. Margi rupi-rupi batuk oge seueur jenisna. Lajeng gejalana oge nu hampir sami teu acan kantenan eta teh jenis batuk, jenis flu anu patalina sareng COVID. Geningan seueur pisan nya kumaha nu ngabentenkeun gejala flu biasa, gohgoy biasa, salesma biasa, sareng flu sareng gohgoy anu dilantarankeun ku COVID-19. Tanaos kitu urang kedah tetep ngajagi kesehatan urang. Salian ti landong ti dokter, urang oge milari tarekah ya tina landong tradisional anu ayeuna seueur diberkeun atanapi dibagikeun dina WA sareng sanes kantena. Tadi antawis resep-resep anu dibagikeun simkuring nyobian ngadamel ieu resep ya nyaeta leueuteun didamel tina bahan cidawegan, lajeng madu, lajeng jeruk nipis sareng uyah sakedik. Dumasar kana pengalaman pribadi, ieu resep simkuring dicobian lajeng karaos hasiatna. Mungkin kanggo nu sanes atanapi jalmi-jalmi pinangtu ya aya anu cocok aya nu henteu, nanging ieu didamel dumasar kana pengalaman simkuring sorangan. Awal Juni simkuring uih bolak-balik ka Nagrak Sukabumi. Wengi sareng AC ngageber teras ya. Laju tidinya simkuring gohgoy ya. Gohgoy sareng gejala flu. Sabada simkuring ngaraos teraos awak lajeng ka dokter, saur ibu dokter luhurna suhu simkuring, suhu awak simkuring nyaeta 36,6. Nah, ku ibu dokter dipaparin landong biasa, landai antibiotik, lajeng kangge puna, lajeng dipasihan vitamin, oge dipasihan landong kanggo batukna atanapi gohgoyna. 3 dinten ti harita awak mendingan, tapi gohgoyna masih. Simkuring ka dokter deui, saur ibu dokter memang gohgoy tina flu mah sok lami saurna kitu. Janten teu kedah khawatir teuing. Dipaparin deui landong kang tina kontrol eta janten 2 kali simkuring na landong ka dokter. Lajeng demamna terus teu aya, fluna terus teu aya, kantun ateul ti corona, hoyong gohgoy nya hoyong gohgoy wae. Sabada maca hiji sebatlah artikel gitunya anu dibagikeun dina grup WA simkuring bismillah bade ngadamel eta inumeun ya. Kumaha carana? Mangga urang teh ngasarangannya.